Ngapura abdi. Ngapura abdi mau apa? Kemana ini?
sama sebesi angot teh apunten abdi ka bapak tah kitu nyariosna cing sopan semurang kali bisi lalurutan tah diajar ngomong sopan dia leutik supaya geus jadi tutur ngomongna sopan asa beuki parah aing mah ampura padanya mungkin mah didikeun kan kitu lebat ka dia nya udah kasebeleun sana penyewat naon lemah naon lemah jantung gak set ieu mah sanes naku jantung sampai nyangke dongkak ya aing mana kan jeung saha hah oh jeung emak oh sama yang jadi nunggu uwing di nyaho ini mawing mana siapa mirip jelas ya oh jadi mana teh kadete jeung nung maneh arek daftar dah malin waktu na daftar endingnya pakai to da mah beli hiburan nya kasep atau oi emang tadi mana ke mana lepas lepas diri itu ngajeprot naon ngajeprot naon seteh pegat itu seteh aya mah pegat ngajeprot naon na saya mah wah jeung emak jeung me kan eta. Eta we aya jeung emak sama pegat talina ngajeprot. Kapan mawing geus goblok. Kolot. Oh jadi masih jeung emak ka dieu. Talina pegat. Diduduk teh kuwi teh. Atuh sama kitu patut tak kalau kemarin duduk sagala. Ngajeprot geus tinggalin. Coba napa di pamegatanna ka dieu. Pamegatanna ka dieu coba. Heeh, ke urang ka apa tetep rahmat. Pak Haji, kayak puntennya upami misalkan sami pemegatan anak gitu, sok aja kan, pemegatan anak kali dia, dia, tali naon, tali naon, kata mau wadah berenuk gitu, kata mau la ilaha illallah bisina bu aing ya Allah pot das budak teh aing mah mawing mana teuing ah semuanya mati ya cek pokok sudah ge mamane ngadeulieun keur hiburan di dieu tah kitu nya aing mau urang hiburan heula nah air masuk ke heula sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke diumumkan heula kuing. Nah, biar sambutan heula. Dah. Hah? Usun naon? Sambutan. Siapa? Rambutan cenah. Sambutan ngomong ngerek ngomong heula gitu nya. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, beres duit karak mana? Maksudnya sekali hewan gitu, ingat kahiji. Kedua, gitu. Alhamdulillah di kesempatan ungi ini. Mana kedua? Udah biasa kumpul ngariung. Hah? Ulah. Enggak kahiji. Beres duit kan? Gitu. Kurang biasa kumpul kariung Pak